Surabi atau serabi nyaeta olahan tina tepung beas disanggeus diuyahan jeung parudan kalapa diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun make suluh. Sakapeung di luhurna dipulukan oncom, biasana dijual di jalan isuk-isuk keur opieun. Aya oge anu dicampur jeung gula beureum make santen. Samalah kiwari mah surabi teh geus rupa-rupa rasana saperti keju, stroberi, coklat, jeung sajabana teh eta sok sanajan cara nyeuna mah sarua bae. Surabi Tasikpasep nyaeta salah sahiji usaha surabi anu ngamodifikasi surabi jadi 25 rasa. Aya di Jalan Bhinneka Karya Karamat. Surabi Tasikpasep teh kasohor di kota Sukabumi, utamana kanggo budak sakola, lantaran hargina anu murah pisan. Kumaha awalna ide ngadamel usaha surabi teh, Bu? Awalna mah pas sepang sieuan, terus calon surabi gitu. Ya mohon. Terus sabaraha tah Bu modal usaha ieu teh, Bu? Kapungkur paling sabaraha juta. Nya kapungkur nuju di luhur terus ngali ka dieu teh lami 2008 lupa. Saha nu awalna ngadekeun usaha ieu teh, Bu? Pasep. Di Tasik. Ya. Asli Tasiknya, Bu? Ya, Surabi Tasik. Surabi Tasik. Aya sih bahan kanggo ngadamel surabi teh? Tepung beras, kalapa, garam. Iya. Beras ditepung. Nya. Mohon. Di next. Aya resep khususna teh, Bu? Hah? Resep khusus. Resep khusus itu rahasia. Ya, aya gitunya, Bu, aya. 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 Naon wae sih parabot anu kanggo ngajen surabi teh? Tina itu nih nanti tanah liat menyebakarna tanah liat. Jika buci gitu, Bu? Di tanah liat. Kumaha runtuyan cara ngadamel surabi teh, Bu? Mimiti ngadunan heula gitu. Gitu terus mau uyah terus mau Pak tos belum ya. Simpel nih ya, Bu. Kumaha cara masarkan produk ieu, Bu, pas ngamimitian ngadamel usaha teh? Produknya biasa we di asalkan alit di luhur. Di promosikeun. Terus ngalih ka dieu. Alhamdulillah ana geumi dia. Nah, Bu, rata-rata baraha, Bu? Anu surabi oncom, surabi gula, serondeng, surabi keju, telur keju, Rupi-rupinya, Bu. Terus iwal ti surabi naon wae produk anu diical di dieu teh? Aya nu mah aya jus sekarang roti bakar, bandrek, aya suhe, susu jahe. Bandrek India. Bandrek India jauh meureun Bu India. Mana ya resep seperti India? Tapi pan namana Surabi Tasik. Mana ya resep nanti di itu kaderek. Aya halangan teh, Bu, anu disang hareupan wanci ngajalankeun bisnis ieu teh? Kaya alhamdulillah. Di Bang Balah aya teh, Bu, ti bisnis surabi ieu? Kaya. Kumaha tah persaingan ngajual surabi di wilayah Sukabumi teh? Persaingan dah jauh. Itu mah kota eureun, Bu, ya. Emang mampu. Disko. Terus sabaraha sih, Bu, mun omset ngajual tina usaha ieu teh? Puas. Terus naon harapan kanggo usaha surabi ieu ka payuna? Ayang majan we lebih tinggi. Pasti dah, Bu, dah tos terkenal nih. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.